mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di squad mantan lupa namanya. Ingat rasanya. Anjing, jadi Gila ya. gak sila. Sudah lama kita tidak bersua dan sudah lama kita tidak bertemu anjing. Jadi Pak Ayeuna teh Pak Ayeuna urang teh erek Nge-review tempat favorit biasanya ngabuburit tuh di Cileunyi itu biasanya mah. tempat hidden gem anjing bahasa Jaksel mah tempat hidden gem, tempat terfavorit anu aya di Cileunyi. Salah satunya di dieu. Pokokna mah tempat ieu teh tiap Ramadan rame wae. Tukang dagang Nah. bisa di dieu nepi ka ditu tuh. Dia sampai ka ditu kameranya duanya hadenya. Tuh, tong poho utamakan 3M. Mandi maka. Malak Ya pokoknya mah kita keliling-keliling heula. keliling-keliling dulu dan kepung. Kan nu apal komennya. Oh, Tempat-tempatna nu apal tempat ieu komen, kurang mau dibejaan tempat di Taman Cileunyi, kurang mau dibejaan. Kurang nu apal tempat ieu komen di handap, oke? Pung. Anjir. Nah, sahabat, jadi tempat ieu jadi sahabat tempat ieu teh tempat favorit pertama jang nongkrong di kala naon Ngabuburit. di kala ngabuburit. Jadi tempat-tempat itu tempat-tempat biasa nongkrong, ngumbah motor terus naon deui nya. Pokona mah loba lah. Dan salah satu tempat bercinta di saat bulan Ramadan. Nah, jadi buat maneh-maneh yang naon ngaranna teh anu familiar dengan tempat itu adalah salah satu tempat favorit Cileunyi lah. Soalnya tempat itu nyaman, ada rumah-rumahnya, anjir. Ada tempat ngumbah non? Ngumbah motor. Tah ngumbah motor yang barudak. Oh, pernah ngumbah motor di dia, terus ngumbah anjing pernah di dinya. Aing ngumbah anjing jeung si nye di dia. Ah, gitu ya tempat pertama. Wow. Nges tempat pertama ya, urang ke tempat kedua di mana tempat anu maunya menikmati suatu keindahan pemerintah. Wow. Yo, bener tuh. Hanya tempat di mana di dia. Pum. Brother, anjing angin gede euy. Jadi, ieu adalah tempat kedua favorit di Cileunyi anu mana tempat itu tempat bagi pemuda-pemudi yang mau berpacaran di sini. Tapi mun yang keluar lagi bisa sih. Anjing angin gede euy. Teu hujan juga. Nah, jadi ieu tempatna. Nah, kenapa orang bisa menyebut keindahan pemerintah? Maneh kade geura? Ya? Motor. Oh. Motor. Cokelat. Nah, kenapa orang bisa nyebut ia adalah keindahan pemerintah? Maneh kade geura? Kade. Majulah kade. Ini adalah pemandangan gratis yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Silakan, wow. Anjing edan teu. Mana bisa seharian nempo mobil di dieu ngitung mobil, nempo mobil, nempo nuker ngompol tuh belah ditu tukang truk bebas. Jadi dia adalah tempat favorit
tempat ayang-ayangan ngasih kadi. Nah, Ajia Lope Dianti aja. Ayo nomor 0818. Ieu WA Ayu cenah 13 10 2022. Anyar keneh ieu mah. Anyar keneh pokoknya orang WA coba. Jadi di dia teh bisa disebut jembatan cinta teh mah jembatan cinta. Oh, nah bisa disebut jembatan cinta karena di dia teh tempatna paranti mengukir-ngukir cinta dan sejarah. Wow, di dia teh anjing hujan Nah, pokoknya mah sakitu Nah, mana geus tempo kan? Tempat indah yang ada di Cileunyi anjing. Selain aya ukiran-ukiran bersejarah dari tahun ke tahun, di dieu oge salah satu tempat anu memang cek bodak Cileunyi mah bersejarah karena mulai dari nongkrong SMA tepikeun ka nu dewasa nongkrong di dieu wow. Jadi sakitu wae review tempat ieu wow. Aya review katilu namun teu hujan pum. Nah, tapi oge ka tempat katilu sahabatku. Jadi barudak ieu nya tempat ieu teh apa juga ka dieu. Tempat ieu jadi tempat loba tah teh di ditu tah. Itu orang dagang cimol wow tah. Cimol, cilor, cilung, ciprok, bandros. Tah di dieu we tukang baju. Sama deh baju tiung, daster, cangcut kutang segala macam tah segala aya di daerah dia jeung daerah ditu wow. Motor badian. Mobil di anjing teh. Nah, gitu wow. Jadi tempat itu salah satu tempat ketiga favorit nu aya di Cileunyi karena apa? Karena di dia teh Panyaungan, Maelom, terus lembur mah teh naon? Caliwung, Tagog kadang sok ka dieu teh. Sentralna ieu teh pusat sentral yang dimana para remaja putra dan putri bergunung menjadi satu untuk membeli hakaneun yang ada di daerah sini gitu. Nah, itu tapi ka dieu kudu bawa tah. Cus. Coba tah ka dieu. Tah ayeuna mah urang karek ningali warung anyar nu di belah dinya. Kan mau disebutkeun dah soalna henteu ngendal. Karena aya warung belah dinya tah warung anyar eta teh kitu wow. Jadi tempat itu salah satu tempat anu memang tempat favorit lah. Nah, ngan disayangkeun tempat ieu teh tempat wow tah. Ini urut-urut anak-anak yang tidak bertanggung jawab gitu tah. Jadi baturna menang ngecat menang ngarapi-rapi terus disemprotan ku naon itu ngaran teh? Aks mah jang ieu atuh jang kelek aks mah. Pilau. Nya aing ngomongkeun naon nya. Bukan mah maneh kudu ningali we engke pas ramena pas bulan puasa maneh kudu berburu cemilan untuk buka dan teu. Ramena seperti apa? Tah kitu ramena seperti apa engke aya challenge Meskipun dalam keadaan pandeminya Tah meskipun dalam keadaan pandemi tapi tetep dagang mah kudu soalnya kan kebutuhan gitu. Wow, jadilah pokoknya mah sakitu wae konten di Squad Mantan anu lupa namanya kan rasanya saya Ohang untuk undur diri sih pokoknya mah pum.